Sim kuring ngadeg di ieu patempatan. Ampun paralun, sanes bade culangung atanapi adigung. Saur paripaos mah sanes bade mapatahan ngojai kameri. Nanging sejabiantara anu temana utamakeun basa Indonesia mumule basa indung tur kawasa basa deungeun. Hadirin anu lalinggi, negara Indonesia teh salah sahiji negara anu mibanda rupa-rupa keanekaragaman. Salah sahijina dina segi basa, utamana basa indung. Numutkeun data ti Badan Pengembangan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Kebudayaan, yen basa indung nu kacatet dina tahun 2020 hiji nyaeta tahun ayeuna aya 718. Papua jadi salah sahiji daerah anu miboga basa panglobana, kacatet aya 384 basa indung. Ajen toleransi masyarakat Indonesia dikuatkeun ku ayana basa Indonesia nu nyindekel dina Sumpah Pemuda anu katilu, nu ungkarana menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ngaliwatan Sumpah Pemuda, basa Indonesia keur dibajuangkeun sangkan jadi basa internasional. Hal ieu oge bisa dipigawe ku masyarakat ku cara ngutamakeun basa Indonesia, ngamumule basa indung tur kawasa basa deungeun. Kanca mitra sadayana, tarekah pikeun ngajadikeun basa Indonesia jadi basa internasional teu leupas tina pangrojong masyarakat Indonesia sorangan. Saupama masyarakat sorangan geus teu malire kana basana, tangtu perjuangan pikeun ngajadikeun basa Indonesia jadi basa internasional teh moal kahontal. Ti sagedengeun eta ayeuna loba rumaja nu ngagunakeun basa Indonesia direka-reka, pajarkeun sangkan gaul, padahal eta lain basa Indonesia anu bener. Sakuduna hal eta ulah dipigawe, alatan apan basa Indonesia keur dibajuangkeun sangkan jadi basa internasional. Urang salaku masyarakat kuduna ngutamakeun basa Indonesia anu bener tur berenah. Salian ting ngutamakeun basa Indonesia, urang oge kudu ngamumule basa indung. Rupa-rupaning basa indung bisa jadi hal anu ngirut masyarakat dengan kana basa Indonesia. Sabab basa Indonesia mangrupa basa anu ngahijikeun sakitu lobana basa indung. Malahan mah tanggal 21 Februari geus ditetepkeun ku UNESCO jadi Poe Basa Indung Internasional. Pikeun miar basa-basa indung di sakuliah dunya sangkan teu ilang panyaturna. Ku kituna ngamumule basa indung mangrupa hiji hal anu kalintang pentingna. Hadirin hormateun sim kuring, tarekah anu pamungkas anu bisa dipigawe ku masyarakat sangkan basa Indonesia jadi basa internasional nyaeta ngawasa basa deungeun. Urang kudu bisa ngawasa basa deungeun, tapi poma ulah poho kana basa sorangan. Ngawasa basa deungeun kawilang penting dina komunikasi pikeun ngawanohkeun jeung ngajarkeun basa Indonesia atawa basa indung ka nagara deungeun. Tapi kade lamun urang geus lancar ngawasa basa deungeun, urang ulah adigung, ulah ngarasa gengsi nyarita ku basa indung. Ku kituna geus sawadina urang kudu bisa ngawasa basa deungeun pikeun ngawanohkeun basa Indonesia di kancah dunya. Sim kuring